Tim sampah sudah beres. Dari tim kedua, sampah udah siap ready untuk diangkut. Nah, kita ada bonus nih bos. Survei membuktikan. Tereng. Duit gede tah anu nyelap. Inu hajat itu teh. Jadi itu tuh era. Insya era. Eueuh. Duh, niwatir ya Allah. Majar ke temeh menang bonus rugane anu kalewat cenah ieu anu hajat. Dai bantuan dai. Diseksarikeun. Ras maneh kan. Lamun dino amplop aya duitan cing cirining budak saloleh ya. Mainkan deh, dong deh. Pasreng anjing. Pasreng sembeli goblok. Mekancak teh mah kebenangan. Bebenangan naon, Bos? Aduh, poti korehan amplop bekas itu aduh linu hajat. Cinta ieu jangan aja lah. So, gailah naon deui atuh ah. Itu tadi Tepira bang pernah kekieuan menang duit cepet jadi dedeyeun bang. Oh gitu? Di mana teteh? Aya we moal di bejaan lah tempat nama. Sortiran amplop untuk Karang Taruna 03. Me ada ngirim bantuan mah. bro mah mana? Ya kumaha ya preman, aduh nih anteng jeung si Bebek. Aduh kurang keneh je sekali narik menang 200.000 itu teh. Aing feeling gede bakal aya duitan sok tinggal. Feeling. Berarti geus biasa milihan amplop ya. Ya. Tim sampah iseng-iseng berhadiah. Naon lih? Naon? Naon? Aya. Sabaraha? Oh bawa edan. Anjis. Asli joget heula. 80. Ada 50. Asli itu tidak amplop. Eta asli. Anjis. Bawa edan. Manggi. Mak itu bener kali ah. Bener. Anjing, aing enggak tahu dai anjing. Pagi-pagi. Bawa koreh deui, me, koreh deui. Sabaraha lihat tak? 100 lebih, 150. 150. Anjis ngaranna saha eta? Cirian. Aya ngaranan? Aya. Saha? Lain ieu mah teh Hindun. Tuing. Cing cek heula deui, koreh deui, bisi menang deui. Ah, sia jakatan goblok dah. Di aing ngadek-dek ieu. Sampai beres bison kan.
Lain hanya suka anu kitu nya kumaha teh. Asli bos cing hitung deui itu sabaraha. Ngalinya anjing gede-gede. Ngali. Aduh kok gadeg-deg bos. 50. Tah 100. Heeh bener pegong. Eta amplop di saha? 20, 30, 40, 50. Anjing. Deui asup Pak, ayo. Sok kumaha ieu teh? Urusanna ieu kumaha duit manggi dinu amplop? Sok neangan deui ah. Sok neangan deui sok. Aduh, geus si aya deui. Dina. Galau. Oh Tuhan, tolonglah. Amplop teu menang duit tah. Cek anjing cek. Yang duit euy. Cak ade duitna atuh amankeun heula bisi murag deui ke. Oh, semok. Heuh sok sakuan heula. Sakuan heula. Kade ye. Pajak berlaku ye 2,5%. Malem. Buru bae si aya sih. Matak ye hajat RW 03 teh kudu wajib ku karang taruna milihan amplop teh ye. Asli bos, menang bos ye. Si Amel. Kan pego, Jon, pego. Kaditu heula cenah. Tuh aya deui om. Anjis bener 15.000. Amankeun. Amankeun. Buah edan. Buah edan. Anjing marema. Karema dan dagang. Aing beunghar ieu mah teh. Cing. Bener kali. Benernya grup 5an gaji geus 200.000 sapoe bonusna amplop. Naon deui? Deh bisi ieu kotor. Bener rek kuling Ini ngawuje. langsung beresan pada. Itu kan ning ada rek-rek terus. Menang duit geus puguh pi tadi pego 15.000 genep plus 5 li. Ada rek-rek langsung aduh. Teu nyangka amplop urut bisa aya duitan kitu. Nah. Rezeki ieu mah aduh. Bae, ada teh kapitan. Bener sih Mbak kuat fokus li jeung chattingan ieu mah. Ampun. Oh, sama mau derek kok. Anjing ada gigi om euy. Kalem, kalem. Loba kene. Ada pingsan. Bakal menang deui duit atuh. Kekenyedan gitu kekenyedan. Kade. Anjis, gede milik tah. Ieu lain sembarang duit Eta ieu. kana. Ini buangnya. Nah, ke mana Adit teh milu nagihan? Dia langsung sekolah. Tadi nagihan yang langsung aya sekolah. Semoga lekas sembuh kinatan. Heeh. Mau sekolah kene? Saha ieu teh? Adit Si Serial, ieu mah alo. lain no Adit. Geus beres. Cok, alus sampai wais. Harudang marema. Sok teh milu nagihan. Ah. Anak-anak sekali aja. Mungkin emang gitu. Bener segala kuat leukeun geus menang duit mah kade bagi-bagi da sabaraha orang ieu teh. Jadi bagilah. Ya mangkaning nu nempokeun kege kudu kabagi. Kudu kabere. Kumaha jang meuli baso. Iya, ana tadi. Ada ke mana? Rek kasih tanta saya pitah ka lebah. Kita gawe deh. Ah, tegawe cenah Amel. Tegawe di masuk. Yang naon ada tadi ngadagoan. Kita gawe sih bener. Tegawe. Bukan. Pilah sampah jadi pundi-pundi rupiah. Pilah amplop menjadi poin cash rupiah.